Mulai. Min benar. Husni benar. Islami tak teh pisahkeun. Teu ngingah hiji. Tos alif kana mim. Ieu Islami. Islamil mar'i tarkuhu ma la entos ka sih ieu. Kuduna kieu. La ya'nihi tah kieu. Ya'nihi. Gitu. Min husni islamil mar'i eta tetep tina saena eta tetep tina sawareh saena Islam hiji jalma tarkuhu ari ninggalkeunana eta si jalma si mar'i ma kana perkara layakni anu teu penting ieu perkara hi ka eta si mar'i. Jadi tina pangsae-saena Islam seseorang teh adalah seseorang anu sok ninggalkeun perkara anu teu penting. Jadi perkara anu teu penting mah tinggalkeun, tong dipigawe, tong diomongkeun, tong dikaretegekeun. Terang deh alki perkara anu teu penting. Perkara anu teu penting teh beh dieu nama perkara anu wenang, anu mubah. Mubah teh haram. Mubah teh wajib lain, sunat lain, haram lain, makruh lain. Beh rada dituna perkara anu teu penting teh makruh jeung haram. Berarti pangsaena Islam seseorang mah diantarana teh adalah seseorang anu osok ngalaksanakeun perkara anu penting hungkul. Naon perkara anu penting teh? Mun teu wajib sunat, mun teu sunat minimal wenang ngeun tara loba teuing. Wenang oge lolobana mah wajib sunat. Beres ngalaksanakeun kewajiban ti Allah neangan pasunatan. Beres ngalaksanakeun pasunatan neangan deui pasunatan yang lain. Beres pasunatan neangan deui kewajiban nu ti Allah nu lain. Terus kitu. Tah lamun deal tiasa kitu berarti Islam deal teh alus. Lamun deal can bisa kitu berarti Islamna can naon? Can alus.